bisa anu nyelak di dieu. Maaf lain maksud nyinggung. Ni omong garadu HP bang mijilna kencan. Pegatnya dulu harus terus putus teu aya turunan. Tingali nu tadi ku sim kuring diaoskeun surat Al-Kautsar. Sabaraha ayat teh surat Al-Kautsar teh tilunya inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Al ayah Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Hukum nu ta'alluq kana eta ayat penjelasan Imam Fahru Raji dina tafsirna tafsir kabir al Fahru Raji jilid 11 halaman 313 mangga bilih lepat. Hukum anu ta'alluq kana eta ayat 5. Insyaallah pemisin kuringna kondisi kieu tamatkeun 5 anana henteu bah ka mana komo kaburu poho nya kudu nyarita kedu poho. Inna a'toina kal kausar hiji kami nu agung mere ka anjeun Muhammad talaga kal kausar. Hiji talaga kal kausar anu bakal kapenak jeung kasoran oge karaosan banget nikmatna cai talaga kal kausar. Ieu talaga kal kausar nu ayana di surga teu dipasikeun ku Gusti Allah ka Rasul anu sanes ka para nabi anu sanes, tapi wungkul dipasikeun teh ka saha ka paduka anu mulia keur saha meunang hawa kitu keur umatna euna dina cai talaga kausar. Lamun ngargot wae nu keur dahga entong make sagelas sakeclak segerna sabaraha ratus tahun. Itu keistimewaan cai talaga kakau keur sate keur umatna anu taat ka mantenna. Mudah-mudahan termasuk urang ari ngangkeun teh mah asa pangmedokna lin teh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dituluykeun teh nyarita urang mah teu kapala pede anu turut tumut karena ajaran mantena gitunya. Mudah-mudahan sing turut tumut kan salit nimpang turut tumut karena ajaran mantena teh turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Insya Allah ibu-ibu di madrasah ya nyambung teu ngaos teh. Lamun teu nyambung ka pameg teh ungkul malikna ge. Turut tumut. Tahu urang ieu tolab ilmu. Ari tolab ilmu teh dipiwarang ku Kangjeng Rasul. Ieu salah sawios tanda bukti urang turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Ibu sok salat nu 5 waktu tinggalin ge belaan di ko ari salat teh titah Allah dicontohan ku Kangjeng Rasul ajaran Kangjeng Rasul nyebutna mangka eta salah sawios jalma anu taat turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Tuh contoh maos Quran ibu rajin
ngaos Quran teh dipiwarang ku Kangjeng Rasul. Berarti ketika orang maos Quran turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Ari tahajud ibu kusaha diajarkeun anak beh dituna ayeuna mah ku guru urang di dieu ku para ajengan tahajud teh ajaran Kangjeng Rasul. Teh ibu sok tahajud tara dah ngaku mata kapanggihna turut tumut karena ajaran Kangjeng ai tahajud henteu tapal badinya mah teu ngabaro kitu weh. Duha ajaran Kangjeng Rasul nu ngalaksanakeun duha itu turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Nu henteu palebahkeun henteuna keur teu turut tumut kitu we geus. Tah sadengkeun cai Talaga Kalkausar ibu keur umat Kangjeng Rasul nu turut tumut karena ajaran mantenna. Ieu peringatan ibu ngorbankeun harta di dieu insya Allah gede harapan bakal disiapkan cai Talaga Kalkausar ke di akhirat. Gus Rasul nu ngabagikeun age disiukan tah ieu keur maneh ieu seueur ajaran salit ya bu lain dina Al-Quran teh aya surat pangkihu ma tobalaku lah ya. Ngawayuh teh ajaran Kangjeng Rasul tah kupingkeun ngawasul teh ajaran Kangjeng Rasul bahkan dicontohan ku Kangjeng Rasul tah istri nu ridho diwayuh berarti turut tumut karena ajaran Kangjeng Rasul. Nu jejebris diwayuh kari ngaku eta mah sok sing bagieung gitu nyaritakeun eta sarua di dieu ge meureun keheula ente padahal eta teh nikmat ibu istimewa luar biasa. Di surga aya biasa bahasa wedadari. Wedadari di alam dunia mah keur ngabandingkeun geulisna wedadari. Tapi ketika ibu taat ka Allah, taat ka Rasul, bakti kanu janten caroge, kitu meureun hulu wotana mah. Ku Allah diridoi lebet ka surga. Disapaatan ku paduka anu mulia datang ke surga jadi istri panggelisna leuwih gelis ketimbang wedadari. Aduh Gusti nu agung jika gitu nanti ladang ibadah da ari wedadari itu moal nambahan gelis da teu ibadah da ibadah mah kerja mak nu aya di alam dunia. Eta wae kuat diceritakeun nih. Lamun wedadari ayeuna di surga cingirna diponcorkeun ka alam dunya panon poe jadi meuleuk-meuk. Ya? Jadi meuleuk-meuk. Surem panon poe. Jadi cahayana berarti leuwih di matahari kemencorongan wedadari surga. Cepi lamun alam dunya entong diponcorkeun cingirna. Di alam dunia ieu kumaha ladangnya lamun da karkah poek dunia ini. Ting bawaning kunaon eta? Keur caang bulan ge ngadadak poek. Itu ke teu eta mah. Da ieu luar biasa istimewa na istri. Di surga dicawiskeun. Mudah-mudahan ibu sing lebet ka surga amin. Itu taat ka Allah, taat ka Rasul, bakti ka janten caroge. Itu Talaga Kalkausar. Kedua, tosa jambu kurang. Kedua itu nu dimaksud inna
toina kal kausar manbaul ulum nu dipasikeun ka paduka anu bagya mambaul ulum sumber ilmu gudang ilmu paduka saalam dunya gudangna ilmu teh di paduka anu mulia pandina hadis nu sanes dicarioskeun paduka anu mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gudangna ilmu pintuna pantokna lawangna Sayyidina Ali karamallahu wajha mantuk Gusti Rasul Sayyidina Ali teh tah Sayyidina Ali teh lamun bahasa di urang mah Kangjeng Rasul ka Sayyidina Ali teh anak toa jadi akang ka Sayyidina Ali teh kakang kakak ka Sayyidina Ali paduka anu mulia itu sahabatku paduka anu mulia Kangjeng Rasul itu Sayyidina Ali ge ka paduka anu teh gudang ilmu nah dia tuluy teh ieu meureun di pakampungan mah di ruang lingkup mah di padesaan di kecamatan Pondok Pasantren anggap gudang ilmu sing bertanya doakeun insyaallah sing ngarasil ilmu anu manfaat guru urang doakeun sing paos yuswana ikhlas murukna gitu gampil milik rezekina anu hese ya jalmi ala nyimpang jalmi teh kabagi kana 4 bagian ieu mah alam dunya lamun ditetek mah di dieu ge aya sing sarlat ya kahiji man ta'assaro umuruhul dunyawiyatu wa ta'assaro umuruhul ukhrawiyatu sakelompok jalmi teh aya anu sulit hese perang urusan dunyawina netek semplek nicak semplak tunggu sih ngajaran usaha tibatan boga pati karah rugi malah make ditamahan deui ek teu rugi kumaha da modal lagi barang haram kadang-kadang seperti itu mana nu haram asa teu maling cek agama mah badog bangsat badak sok aya bang keliling ka dieu bang emok keur modal nginjem ka bang emok 5 juta haram atuh da modal lagi eta mah pan haram mah nu aras urusan jeung bang-bangan mah bang pan ieu mah ti syariah syariah caduk emi lah mana mimiti lah gitu kayak caduk emi riba hukumna tingali atuh sing percaya sing saklek yakinna kana pidawah Allah inna nanti dina surat Al-Baqarah kada sih yurubi sodakota yamuhullah riba wa yurbi sodakota yamuh teh bakal ngancurkeun Allah ngikis habiskeun riba karena barang riba sok saha nu nyumbang emok beunghar lah aya teh di dieu nu nyumbang emok wah mobil 45 janji Allah ku Allah dicara manehna maksa jeung Allah yamuhullah riba Allah bakal ngancurkeun ngaleungitkeun teu buku-buku karena barang riba wa yurbis sadaqah tapi Allah ngabanggakeun ka jalma anu tukang sedekah sing yakin sedekah 1000 ku Allah diganti 10.000 eta nu bener mah sok Bandungan talaah ku urang di dieu geus lunas tah inyeman ieu pan itu mungkin dipercaya lin
kudu bogana teh mungkin dipercaya ibu ya Allah bere 10.000 tuluy hebang ngusahakeun batur batina teh keur batur malah di sabaraha urang kejadian di sumbeung aya nu bunuh diri ku sabab boga hutang ka Bang Emo nagih ai bisa mayar teu sabulan 2 bulan mah lancar usada keur boga modal ngan dipake setor ge beak jaba urang meureun dituntut di rumah tangga terek kumaha tereh hancur janji Allah saklek moal bohong innallaha la yukhliful mi'ad Allah moal make nyulayaan kana aja papacuan ulah kabeh kan wincan kanu geus tobat we di jalan we eta riba terus sedengkeun paduka anu mulia teh gudangna ilmu di alam dunia jalma teh aya anu sulit urusan duniawi diajar tani nurutan batur batur mah jual tengek teh kintalan ieu mah keur nyamal ge eueuh aya nu kitu tah Pak atawa ukur 1 kilo 2 kilo lamun diperhitungkeun jeung modal tanina ge geus ledis kitu lid ieu mah sagala hese kumaha hese ieu urang kudu basah kana takdir Allah sulit urusan duniawi eta jalma tapi sungguh sulit urusan duniawi wa tayassara umuruhul ukhrawiyatu tapi jalan pikahereuteun eta jalma teh ku hampang boga duit 100.000 muludan bagi duaan sok keur muludan ieu bubutuh di rumah tangga berjamaah tara tinggalin mingguan tara absen itu lancar perjalanan sungguh di dunia nak rumit seperti itu urusan duniawi tapi urusan kana akhirat teu ngaganggu bahkan tayassar umuruhul ukhrawiyatu gampang karena urusan akhirat minggonan si tampele istri minggonan entah nangerang kicili rek dahar paribasar ganggeus pugu nasib urusan duniawi mah sagala teh semplek dicak semplak uber akhirat ibu mau Quran paju sholawat komo tasbih jeung saja segala lancar tahajud dilaksanakeun duha dipigawe bangunan masjid pang padagna sakemampuan pan ngeplek tadi urusan duniawina ngantara tinggalin teu boga duit kajeun tanaga toh-tohan itu ukhrawina lancar urusan akhiratna tah eta jalma nu saperti kitu ceuk hukum warasatul anbiya sungguh teu kategori ulama ya memang dina hadis anu sahih ya ge lain teu sahih nu kasebut warasatul anbiya teh ulama para dengan rakyat biasa lamun ningali segi duniawina sagala susah sagala hese sederhana komo mun buka mobil mah jeung batur ieu mah motor supaya maju tapi kana akhirat teuing ku gampang teuing ku lancar nya jika tadi berjamaah ratib tara tinggalin sagala kagiatan teh di mana eta muludan di mana eta pengajian teh waleh diteang ceuk urang mah poho kacape nu ngaran urusan akhirat tawaleh ini tah eta teh saur Rasul warasatul anbiya sanajan teu kategori di alam dunia ustad kiai ajengan lamun boga tedak jeung sifat seperti itu sungguh duniawina sagala teu majeng tapi urusan akhirat teu kaganggu itu warasatul anbiya amin beli aya nu kitu amin ya Allah ya rabbal alamin